Hirup mah kudu masak. Ai kurang rumah sakumaha. Sabedak ge make pupur anak. Atuh maksudna? Nah, nu maksudna cocok tapi bisa ngomong deui lain. Hirup mun ngeun mama beuteung sorangan babari amat. Ari aa mah mawa beuteung saha nya? Pariwasa kitu bae mah teu ngerti nya. Maksudna naon tekanan ge? Maksudna eta, wari mah mama beuteung anak pamajikan nu kudu dieusian. Maja lieur ai mah. Aya genu lieur. Hirup mah kudu ngalobakeun gawe ulah ngalobakeun mikir. Ceuk sate aja teu mikir mah moal bisa gawe. Maconan kudu mikir. Oh, teu boga pikiran masuk ke sorangan bae ke dipaculan. Kelabatan jelema edan tama. Atuh jelema edan eta akibat teu boga pikiran. Heeh dong atah. Ari dia awak aing sakitu gedeuna ditarembag bae. Ampura mah sugan abi mah tunggul kaung. Eta ngomong sok asal ditu bae. Kumaha disaruakeun jeung tunggul kaung. Nahan burung mak gajah anakan heeh. Mentage hirup mah ulah nelekeun HP bae. Dia mah leumpang nyekel HP, keur emam neuleuh HP. Ka modal-modal mah HP. Ke lama ceramahna abi ngising heula. Dia kalah muak dihareupeun mitoha. Antek tah hirupnya teu boga adab amat. Atuh meureun abi ngising mah. Atuh geus geura ka ditu. Ngising pake diomong segala. Lamun abi teu ngomong ke diaranan teu sopan, jangan keur ngomong ke ditinggalkeun ku abi. Terus muak dihareupeun mitoha eta sopan. Cek mah ge naon lah. Dia batahun-tahun rumah tangga jeung si eta boga naon. Boga simpenan tai mah dina sepiteng. Tah maka tai-tai dihitung ting teu loba keneh nu emah neng. Maksud emah masalah mah rumah tangga. Cek paribasana teu kagade sawah-sawah acan. Boro-boro kagade sawah mah kalah tanah nu diicingan digadekeun ka batur. Nu bener dia. Ja eta mah nu dicicingan ku dia tanah emah. Heuh mah geus digadekeun ku aa. Ari enggeus minantu sedeng. Da ka tanah-tanah mitoha digadekeun. Cek mah ge keur heubeul ulah jeung si eta. Kumaha dia keukeuh bae? Meureun eleh ku cinta mah. Parukna mata cinta endah ditelegan. Ku beuteung lapar mah angger bae kudu ngisikan. Heuh si mak. Ih, beuteung emak kekerbakan kieu neng. Geus nyangoncan dia. Haruh nyan lapar emak mah. Cek mah ge keur heubeul ulah. Jaho indung jeung anak keur ngadon acah bae. Laju belanak bae mah tah neuleuh si eta. Coba mailuan ya, bolo-bolo acah urang. Ulah sok paramiluan dia mah kolot ka poe mending molor bae ka ditu. Ih, ari keur molor digugubrag, ari keur udang disita molor. Kain amat. Nyang burung abi nek molor heula. Nan jabolon tas si eta gua batur ngenyeksekan doang. Tapi bener cek emah heuh nya. Nah, nu bener. Cinta eta teh nyieun sabah beuteung. Hayang mama angger bae nya kudu ngisikan. Nyaho pira buta urang nek ngakanan cinta. Kaduhung lajuna aing mah. Nah, nu kaduhung. Kaduhung geus lope ka aa. Kaduhung moal ti heula ieu nya. Aya nu kaduhung teh heula. Naon? Nincak tai. Kaduhung cenah aing lempang teh heula jan nincak tai beh. Terus aya kaduhungnya rumah tangga jeung aa. Kaduhung teh kaduhung jang geus anakan. Oh, ya gitulah, kudu mikir ongko. Aa tah nu hirupna kudu mikir. Hampurannya lamun selama rumah tangga jeung aa ngeun ke di bawah sengsara bae. Heuh adatna ngaranna ge kahirupan. Terus aya guna lah bisa daek ka aa. Heuh nya pada mah aa goreng masakat hirup deui.